sok-sok ngaragap teh kumaha lamun urang nya. Anu nyebutkeun gini, aya budak di sawah ningali imah na hancur, mama Kan loba keneh kan Iya. gitu nya. Mudah-mudahan mah nya pemerintah terkait gitu nya. Urang ningali sia bupati ngahulang Komo terus mungkin 1 menit 2 menit oh lila teuing Pak. tiba-tiba lila teuing Lila gitu teuing mah. eta teh hitunganna gempa mah detikan. Sing saraya mana Nah, bener nya bener. ngan lamun aya nu caliburan Heeh. nu ngamangpaatkeun situasi ieu Gitu. jadi sing modar Bener, kacida pisan atuh da. sing modar dihinakeun. Lah biasa Ulah tah. itu kieu sebenarnya kieu. Anjing. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak boga udud. Alhamdulillah guys, enak suga udud. Wah orang mah sete. Can gini na. Tapi da asam ini kena samsu. Nyanyi tuh yang disebutkan. Ini saya korek nah. Nu urang. Iya. Dia makan apa tuh kan curang anjing. Lain manehnya. Ngali. Aing. 4G anjir. 4G. Beda perji. Dia mau ulin terama gasolin. SNI. Sudah dapat izin istri. Lain datang SNI mah. Semoga nambah istri. Ya disclaimer lah. Sebetulnya mah poe ayeuna teh jadwal konten, rutinitas konten gitu. Ya cuman kebetulan kamarinya karena saya gempa. Oh nya, bener. Iya, kamari saya gempa. Malam minggu mau di Pangandaran. Anu kamarina pisan. di Cianjur. Ya, Cianjur. Nah kan awana teh nya semacam biasa-biasa lah. Da urang ge karasa gempa di dieu nya. Tapi ternyata Di ditu mah luar biasa gitu. Mata disclaimer lah bahwa ieu teh konten teu mau mengeksploitasi tentang teh gempa bencana. Gitu, bencana. Tapi nu tadina urang teh rek konten abab lain berarti yang viral oge gitu. Sampai dah kuningali naon teh beberapa video dina TikTok anu ngagambarkeun betapa sedihna, betapa segala lah nya musibah kitu mah gitu. Nya rumah kan hancur nya. Budak kan dipikeun ka anu maut sabar 162 jiwa gitu. Nanti dinya teh perlu urang-urang teh bikin video ieu teh nya urang neangan ibroh we. Ada jang saha deui da meureun aya ngabantuan kitu mah. Asa lain teu mungkin, asa teu bisa acan lain teu bisa. Ya bisa. paling nyumbang gitu we lah gitu nya, nyumbang duit naon nu aya loba nu donasi di dieu gitu. Eta nu paling penting mah gitu. Nu kaduana deui meureun nu leuwih pentingna teh anggar neangan ibroh jang diri sorangan, jang diri urang-urang gitu. Khusus nama jang urang-urang gitu. Jadi disclaimer lah supaya netizen teh nya teman-teman subscriber nanti nyebutkan wah gempa langsung konten gitu. Sudah teh kitu gitu. Tapi kamari karasa pisan. Karena badag kan. Oh di dia pas lu di Cianjur nyari ke dia mah biasa. Jam sabaraha kamari teh? 1:30. 1:30 pisan. Aya teh keur di mana? Orang kerja dia. Urang ge pas kamari teh keur di tadi urang mah anu badag teh biasa malam minguna. Kan urang heula nya di daerah Tasik lah khususna bereunnya. Ya, 1:30 nya 1:30 penting eta mah kitu. Urang eta mah urang keur sare eta mah kitu. Pamajikan ngahudangkeun. Maksa ngahudangkeun teh. Aya urang teh hudang, hah? Ya, Gitu aneh. Nginu bolon. Bakat kitu sadarnya udah keur sare gitu.
malam minggu mah gitu tah. Selang berarti seberapa poinnya malam minggu? Langsung. Langsung Senin. langsung ka nyan di Cianjur teh ya gitu. Urangnya kan aya babaturan di itu langsung dikontak gitu. Kumaha cenah botol ini? Alhamdulillah hari babaturan henteu. Iya. Imah indung nama Amro. Nya. Gitu. Jadi cek info mah urang bari ningali info da urangnya bisa salahnya maksudnya. Jadi cek info mah eta teh gempa teh sekitarnya maksudnya sekitar teh kan ari usaha apa urangnya da anger kudu nanyakeun ke geologi ka BMKG kanaon lah gitu ka ahli-ahli nu kana soalnya nanyakeun ka bengkel gitu kayak gempa mobil jadi eta teh disebutna teh naon cenah ari gempa tina laut mah bergelombang karena santai ampul-ampulan gitu hari gempa nu kamari mah di sekitar eta goyang gitu sehingga hari ningali kan gitu gini nya hari urang-urang mah mun gempa teh sabaraha skala Richter gitu nya pas ditinggali teh 5,6 seolah-olah teh biasa gitu nya gede sebetulnya masa gitu ge badag gitu nganu jadi leuwih badagna teh nya di sekitaran eta gempa darat disebut teh kan gitu. Nya kebetulan meureun jeung kulilana kan nya jadi kan sabaraha detik gitu kan terus nya susulanna ge loba anu kemarin di Cianjur teh hampir sabaraha hiji lah gitu nya. Jadi cek beberapa masyarakat mah cenah nya itu masuk buatan urang Cianjur. Ini benar gempa teh badag-badag ting. Kan lila. Sabaraha kali susulan. Lilana nya eta kulilana meureun ku sababaraha kalina termasuk tadi. Aya kemasukan aya tadi teh. Berarti tadi teh tanggal 22 November berarti poe teh nya. Aya gitu gempa susulan. Ngan saya mah jis euy. Jadi kumaha nya ningali video-video na teh Gusti nu Agung. Sok ngarasakeun diri sorangan. Pisan. Sok lah gitu. Sok ngaragap teh kumaha lamun urang. Nya. Anu nyebutkeun gini, aya budak di sawah ningali imahna hancur. Mama. Kan teu kabayangnya. Aduh. Urang teh nyai ari keur kieu mah meureun era ceurik teh. Tadi mah rada cireum ai gitu. Kumaha? Candahar. Kan masalah gempa gitu. Isi gitu. Dasar tuh pantas di dia cerita. Ya kan itu ke suasana duka ya teh. Jadi mata konten lain konten hayang ngobrol ada gitu. Terus neneangan jelema anu ka kubur. Nyalah da urang kan pernah di Tasik kejadian tahun 2010 nya. Pernah eta mah Cikalongnya asana. Di Kidul tapi tapi lila eta teh. Lila pisan lagi saruanya. Lila. Paburasanna kan urang nya. Itu nya komo ieu nepi ka runtuh kan gitu nya nepi ka amro nepi ka nya jalan rusak nya kan imbasna teh kan pakasabannya dikesendat nya gitu nya pakasabannya kabeh lah gitu nya karena intina mah segala sok intina mah nya tong bermikiran ke pakasaban ku selamat heula we gitu kan gara latihan itu iya terus nya loba sih gempa-gempa di urang teh aya di alaman ku zaman urangnya Jogja, gempa Tasik. Tapi kegetiranana buahan meureun kamediakeun meureun nya ieu mah. Ayeuna mah beda jeung baheula. Kegetiranana teh euis aduh urang ningali eta majis jika perang Suriah asa. Hancur-hancuran gitu. Terus jelema panik. Terus wah luar biasa we kitu nya. Ningalikeun kurang teh. Nyari urang mah kan sok mikir teh kan ayeuna sare kan tuh bisa diimahna nya. So, pasti kan di tendanya ada emang himbauan lagi gitu nya sementara macam ada susulan teh loba keneh kan gitu nya mudah-mudahan mah nya pemerintah terkait gitu nya urang ningali sia Bupati Ngahulang Bupati Cianjur bingung meureunnya ieu mah kan si anu korban gempa teh anu ka evakuasi duka anu henteu mah kayak teh jis
anu ka evakuasi nu ka rumah sakit teh pinuh hadapan rumah sakit teh. Pinuh. Terus si bupati teh ngaulang we. Terus bangsa kepala dinas teh careurik ke bari mediawan. Bingung meureun kudu kumaha. Kudu kumahanya. Duka memang meureun mareh ngage korban sarua gitu. Terus jis di samping eta teh aya nu di sawah-sawah cara ricing bakat sieun. Ada sieun menghindari bangunan-bangunan. Geus jiga anu perang gitu. Perang we kitunya. Nah eta badan kondisi-kondisina jiga kitu. An pedah jang urang-urang mah katinggalina teh nya kangge subscriber jeung diri pribadi gitu. 5,6 eta teh. Komo Terus mungkin 1 menit 2 menit. Oh lila teuing, Pak. Tiba-tiba lila teuing gitu mah. Eta teh hitunganna gempa mah detikan, Pak. Nya maksud teh ieu mah urang ngobrolkeun 5,6 beureun lilana ngan beberapa kurang teh 1 menit. Geus kieu. Komo lamun kitunya. Kan cek paribasana punten nya ieu mah urang teh ajengan lah. Tinu apal agama dan urang meyakini. Meyakini eta. Ketika taneuh dilipet kumaha sok kabayang? Ketika taneuh dilipet bumi digetarkan urang kalaluar madanya. Imah teh geus teu pararugu. Geus teu inget Kadang-kadang aya inung poho ka anakna. Poho kabeh ge pasti masing-masing. Kadang-kadang nya henteu kabeh memang teu kabeh nya. Nya. Kadang-kadang saha poho ka pamajikan gitu nya. Keur kitu mah gitu nya. Geus kaluar teh awan panas. Meteor tarurun. Jaga eta teh nya. Nya. Terus ketika kitu teh kabur ka laut. Laut di berak abdi. Jadi meureun nya kejadian kieu teh, sebagian kejadian teh pepeling jang urang. Pepeling ari urang mah gitu. Jadi sok aya kieu na urang oge nanya jang pribadi sorangan gitu. Erek babalaan jiga kumaha gitu. Sok. Tah jadi maksud urang mah kitu, jadi pepeling teh lain tiba-tiba urang jadi isuk ngasoleh. Ngan peda kursing inget diri urang teh teu bogana naon. Beak. Artinya cek didinya tadi. Ek sombong naon gitu. Eta teh karek taneuh dikitukeun. Kitu nya. Komo lamun menghadapi hari kiamat kan urang ge apa gitu teh ajengan memang beuntina hadis Nabi ngaraji gitu. Orang percaya kanu nonton. Kan percaya urang gitu, percaya. Geus sakabung sok kieu ningali. Ieu mah lamun lain ngaragap diri merenung meureun kitu nya. Merenung gitu. Urang teh sok hayang imah badag mobil loba. Tapi kan dibere kitu mah imah runtuh, mobil katingan kagencet segala rupa. Kitu nya. Jadi anu dikumpul-kumpul anu digaya-gaya teh lenyap. Alah, kur sabaraha detik gitu kan kitu nya. Oh, heeh. Pampang nama ulah polontong lah. Ulah polontong ka Gusti. Nyepelekeun salat. Urang lain berarti sok-sokan salat 5 waktu henteu ngan eta teh kan ciri-ciri namun urang salat teh meureun minimal mah urang teh era atuh ka Gusti teh kitu. Urang teh rumasa kudu loba syukuran. Geus dikitukeun mah anggar we innalillahi astagfirullah. Meneda gitu. Nya jang urang mah nya nu babadagna teh kitu. Jadi anu dikumpul-kumpul, anu diagul-agul gitu nya. Anu dipusti-pusti diancurkeun gitu. Gitu nya. Eueuh nanaonan gitu nya. Sok lah eta mah merendahkan diri pribadi jang para subscriber netizen jang urang-urang sarerea lah. Gitu. Nu penting nama meureun kumahanya. Jadi sing loba syukuran terus sing taat ka Gusti teh gitu. Sing era lah. Bener. Naon ciri-cirina era teh? Paksakeun salat gitu. Paksakeun ngalakukeun rukun-rukun anu geus ku Gusti dibikeun ka urang gitu. Paksakeun. Sekalipun kan sok aya ngomong ki lah salat ki ari waktuna gempa mah gempanya minimal atuh kan kitu nya urang teh. Nya ada sok aya nu kitu. Urang mah sok sieun teh kieu, leuheung eta teh mun ujian jis.
tah mun disebut Ajab. ajab. Jika dina Indosiar ya. Gitu kan kacida gitu. Keur mah aya dina bab agama mah kieu Pak. Jadi keun maksiat nama duaan nya. Nu keunana mah sarerea. Sarerea gitu. Udah balikan deui nya ieu lain solehan. Ngan biasa we geuning da urang ge kitu. Pas ningali tadi gempa, ya Allah citeh ibadah urang. Asa gempa deui wae. Henteu. Perasaan urang kurang. Tuh. Nya gitu jadi non asal loba pisan dosa gitu tah. Salat meureun nya 5 waktu ge asa caliwura gitu, asa nyepelekeun. Kadang-kadang kan nya ge urang, jis urang ge nya ge urang tukang heureuy nya, tukang ngunyang anjing, tukang goblok-goblok. Teu daek urang mah kudu ngahinakeun Allah jeung Rasulna mah. Ngan ari urang mah di garis bawah teh lain bab perkara agama hunggul Pak. Jadi kieu nya bab ya mah orang dinas sosial ya, nah, bener. Gitu. Jadi semangat usaha boleh, ya babana boleh, kudu lah. Tapi dari manfaat yang batur mah jangan. Pas keur kieu nu ngabaturan Ya kan. Jadi pas keur gempa, erek dikumpul-kumpul ge, erek di bana-bana ge gitu nya, ketika diriekeun mah gitu nya. Jadi pokoknya jelema anu walaga ka jelema anu lain. Sok. Da wayahna kayak ya kan ari keur gempa kemudian kudu kasaha deui atuh. Nya minta tulung ke tiang listrik. Anggar we ka jelema deui. Ka jelema deui kan udah deket gitu. Ai urang mah lain masalah ngapesimiskeun usaha lain babana lain. Jadi babana mah boleh tapi manfaatna teh leuwih badag gitu. Jang kitunya jeung sarerea. Da naon dikumpul-kumpul ogenan gitu nya, dikumpul-kumpul bari jeung teu manfaat gitu nya. Aing geus dikirkeun mah kan nya sok nya. Da dina video-video ge teh ge rata eueuh nu beungar, eueuh nu miskin, eueuh nu kumaha gitu. Kabeh ge masing-masing nyalametkeun diri, kabeh ge masing-masing garetihan, masing-masing jadi korban gitu tah. Ka eta meureun anu nu bisa ku urang nya urang nu dirasakeun lah seperti kitu gitunya jesnya. Tah fakta-fakta gempa kamari teh Cianjur teh cenah jis nu kahiji menurut berita urang ge nya meureun diawali tadilah sangat berbelasungkawa pisan area eta pasti ka masyarakat Cianjur dan sekitarna karena korban anu ayeuna ya Allah urang sok hayang ceurik ieu teh nya mun keur nyantai misalkan ayeuna para korban kebetulan ngaliwat YouTube ieu hampura. Nya intina mah sing tabah nya hampura gitu. Hampura da ieu teh da mun disebut ngahibur moal henteu jigana teh gitu. Ngan meureun sing kalem, sing kuat. Da urang ge meureun nu aya di Tasik di dieu iraha wae bisa kajadian jiga kitu. Di mana wae langsung didongakeun we kitu lah nya. Di mana wae. Cek beja mah aja sih teh anu kacatet teh duka bener duka salahnya urang ge datang berita tadi. Nu maot teh 162. Innalillahi. 162. Lolobana teh budak jeung nyakolot lah ini gitu. Anu teu kabeneran untuk kaburu lalu lompat. Ayeuna teh marasik keneh pencarian meureun. Pencarian. Berarti kan meureun yang mudah-mudahan mau ulah aya namaan deui nya. Ngan nya kan nu kubur teh anu ieu teh gitu. Nya ari dipasihan ku Gusti Allah kuduna maot mah meureun eta mah tos katentuannya. Ngan minimal mah meureun sing kaparangi jasadna sing parapangih deui gitu jeung sana keluar. Yang mudah-mudahan tereh dibenahi gitunya, tereh diurus lah, dibenerkeun deui gitunya. Terus saluran-saluran sumbangan narepi gitunya. Ya Allah. Soalnya kan bener sekali dua kalinya gitunya sumbangan teh kalah kacaliwura we gitunya kalah dicokot kuno gitu kan. Eta kan geus kabina-bina nya. Parah eta mah. Ke teman-teman anu nuju donasi ada donasi di mana wae hatur nuhun pisan sangat hatur nuhun pisan terus aya pergerakan hati gitu. Daripada urang man ukur non koar-koar dina YouTube gitunya langsung ke lapangan gitunya
dan sekarang mudah-mudahan anu 1.2 titik teh sing nepi jeung anu disumbangkeun ku masyarakat Indonesia teh sebuah masyarakat luar negeri saperek 2 perak teh jadi nguatkeun gitu. Bahwa aya nu paduli, aya nu paduli gitu. Eta meureun. Eta teh fakta dina berita gitu Jis anu maot teh nya anu korban anu karek kapangi mudah-mudahan nu korban meureun pasti ratusan juga nama gitu kan. Andu kata ari kerugian materialna mah duka yang seberat triliun gitu. Dengan small MM atuh. Ngaranna ge lain skala kampung atuh gitu. Jaman di kota deh. Di kota gitu. Tah cenah nu fakta nu katilu mah cenah eta teh naon teh gempa eta teh diakibatkeun ku sesar Cimandiri teh urang teh kaharti teh kudu naikeun ka si abahnya eta kitu mah nya eta maka anu paknanya pakna gitu nya ieu jadi ilmunya sesar Cimandiri teh naon gitu sasakala nanti kumaha jeung ari nu kan pertanyaan teh lamun kitu urang kudu kumaha kan gitu. Eta penting barunya diedukasikan teh kan gitu. Soalnya kan ningali di Jepang kan gempa remen kan ya. Gitu. Tapi kan karena edukasi kan gitunya jadi penyembuhan nanti cepat gitu. Terus antisipasina cepet kan gitu. Ya mata teman-teman subscriber anu di luar Cianjur nu saralamat nu di Cianjur ke nu Sukabumi meureun daroakeun gitu anu nuju kamusibahan. Tah anu nuju kamusibahan ge meskipun urang naonnya ngarasakeun secara batin tapi urang teh mung nepikeun ka ngilu sedih deui teh gitu. Sok we lah urang seseurian, urang bangkit, ngahibur diri gitu. Dan penting nama meureun nya non teh pasca ieu teh gitu. Pasca ieu teh semangat untuk lanjut teh semangat untuk baik, semangat untuk lanjut teh beuki alus lah gitunya. Jisnya nya bertan nama gitu. Tah ieu urang teh jis da urang teh mau bisa lila-lila ieu teh. Non teh nyen nga-YouTube teh da bisa ngobrol naon-naon geuning perkara gempa mah. Ari kieu mah nya musibah mah nya bisa heureuy urang teh duka kunaon jadi bibir teh jadi keluh gitu nya. Paling ge bisa ngadoakeun gitu nya. Da doa teh eta teh kekuatan doa teh lain hal sepele eta teh nya gitu nya. Matak tadi teh urang teh sebetulnya tadi teh ngonten nu lain geus naon teh erek sesurian erek naon gitu tapi urang teh semangat Jis gitu. Kekayaan juga kieu teh gitu. Matak susuganan we ari diobrolkeun dicaritakeun meureun. Dari deui balik deui bisa ibroh jang urang. Terus mudah-mudahan anu di kamusibahana sing jadi pepeling ka urang sarere tah eta lah gitu nya. Da kejadian gempa kitu teh bisa terjadi di mana wae gitu. Jeung bisa iraha wae kan gitu. Nya. Tayna meureun urang ningalian teh sakali deui. Lain hayang boga niatna naon. Ngan meureun urang teh erek nerangkeun ka didinya we lah urang teh. Ketingan ngali urang ketir gitu. Ketir gitu. Orang tinggalinya hiji-hijinya. Masih ada voucher. Kakak mumpung masih ada. Ada voucher ya. Ada voucher. Itu. Sinyal namun butut itu. Mananya Jis goreng sinyalnya. Gorengnya sinyalnya. Tah, iya Jis. Orang tinggaliannya. Oh iya. Ke dieditnya. Jadi di Cipanas
Tuh. Itu pesantren. Innalillahi. Innalillahi. Kebayang ke perasaan. Jadi pesantren. Kayak mah di kotana sana mah. Nu kajepet nya. Maka jepet. Terus ngeberentet ini ya di toko emas itu. Tuh. Eta ku ketirna Cinggorowo gitu. Taya nu lingit budak najis. Genep ya Allah. tuh. Anak saya yang ada yang ambil tadi. Tapi kondisi terakhir anak itu seperti apa? Mungkin udah meninggal. Ya Allah. Kau yang cuma inung orang ya. Suami saya lagi di mana mau di sana ya Allah. Genep, mengenal detiknya juga nama. Nggak bisa jalan. Anak saya 7. Gak ada cuma satu ini. Tuh, bayangan. Cuma ini anak ini milik saya. Anak saya tolong cariin di sini gak ada. Anak saya tolong cariin. Tuh, orang mahnya belum tentu kuat kayaknya. Orang ngerak kacak dari singnya. Kadang-kadang budak ulin 3 jam terbalik ya sok. Adi leungit. Jauh ke si kegempa. Kayak mau di jero imah juga nanti. Ya Allah. Tuh. Ya, air kerasa dari dia di tengah bumi. Iya. Yang bilang benghar meren katanya ada. Tuh. Ya Allah. Dia orang nganter kolot gering. Ya. Gempur, iya mah kabeh kan. Kabeh, Untuk ya. budaknya ya Allah tinggal itu. Siga anu kakubur di orang Suriah gitu. Itu cacak-cacak katinggalin nama gitu kan, nama bunga kan Haji Dede, naon lah bahasa kayak gini. Iya. Ya Allah, jis budak mana? Ya Allah. Ini. Udah. Pulang dari Kuwait tadi gitu. Toko masih di kota. Bencana, aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah iya, kabayang tuh. Cari cing di sawah. Ya Allah. Tuh, mana? Tah iya mah biasalah kejadian-kejadian gitu. Tergempa. Di kampus mendingan namanya. Tuh. Panik nawa asli dah Allah Akbar. pakai sorangan-sorangan. Nyelamatkan sorangan-sorangan gitu. Lanjut ah. Ya, burukan kan. Reka mana tuh jalan itu? Benar bingung gitu, kemana-kemana. Ai. Bingung gitu. Ya, burukan kan. Reka mana tuh jalan itu? Ai. Masya Allah. Ya, saya Bupati teh, Bupati Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Bupati dan Pak Ketua Dewan juga, Pak Kapolres, Pak Dandim berada di sini. Rumah sakit sayang, rekan-rekan, Belum mau gitu. kepala OPD untuk mendukung Moria Sirik. mohon ke rumah sakit yang meninggal sudah 51, Innalillahi. 450 rumah mereka. sakit sudah 700-an lebih. 700. Yang modern kami bergeraknya Ridwan Kamil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Menteri Sosial TNI lah, TNI dah sok mang ke harusna gitu, polisi oge lah gitu. Tadi mah anyar tadi
di Cianjur kan ieu teh. Dari susulan gempa teh. Ya mah juga di pabriknya. Jika nama. Tapi kan traumanya luar biasa. Da pasti gegebegan nu cicing di imah. Nu keur sare nu kumaha gitu. Tah ieu mah beda deui, ieu mah. Ieu mah Bogor. Lain. Itu Sukabumi jadi aliran lumpur macam-macam lah. Kita kiamat leutik gitu. Kan geus bingung jelema kumaha ya. Tuh. Keluar di mana gitu. Pas itu umurun Pak Ajis video-video nama lahnya. Heeh nya. Ketir lagi ya Allah. Ketir. Kan ari kondisi perang mah seeutik lobana teh disiapkeun. Disiapkeun terus iya teh keur perang kan gitu nya. gitu. Tapi emang kan jika ngabongohan teh geuning papnya. Kata apa cenah naonnya amit-amit urangnya mudah-mudahan sing disaralametkeun diamankeun. Ngan bagi individu nu jiwa-jiwa anu tadi nu berbagai macam masalahnya nu kalengitan budak. Nu bararingung nu budak nyangan mamahna. Kan ketir eta teh. Nah, benar Ketir. Urang balik di sok inget ka urang gitu tah. Kumaha lamun urang amit-amitnya. Amit gitu. Mata ka urang Cianjur ieu nya saya ngarasakeun ku ningali video dia gitu. Kumaha keketiranana, kumaha bararingungna. Ngan meureun mengpeung urang di dieu keur teu kamusibahan meureun lain ngilu ngingetan nya. Kan bener urang mah jelema anu keur sadar meureun di dieu teh da aman teh gitu nya. Ya sing sabar mah naon deui gitu. Sabar yang sing inget kalau mun balik di KBG meureun nu dicokot teh da kudu saalo. Daroakeun nu aya mah gitu. Urang teh mau ngomong kieu da bisa disebut sok kitu nya lah memang teu ngarasakeun misalkan. Ya justru ngomong kieu teh diobrolkeun gitu. Bahwa meureun di luar Cianjur, di Tasik, di Kabupaten Tasik, di Gobras gitu. Pada ngadaroakeun gitu sing saralamet. Gitu. Buah-buah mun kejadian eta teh dosa-dosa orang Cianjur di Purutul, urang meunna loba dosa keneh, tu ka ira di Purutulna ulah mindali gitu lah. Seperti bahasa nama gitu. Mudah-mudahan cepat pulih deui, normal deui, kitanya infrastrukturna beres kitanya. Jeung sumbangan-sumbangan teh nerepi lah kitanya. Terus para aparat badannya sing salabar oge. Sing sabar nganuhunkeun pisan nya ka aparat, instansi terkait kan gitu anu ngarurus. Nya khususnya ke Bapak Bupati lah nya. Bupati Cianjur gitu ka Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Panginten sok kerahkeun anak buah sadayana. Ya. Terus panginten doakeun oge sing saraya manah. Nah, bener. Ngan lamun aya nu caliburan. Nu ngamanfaatkeun situasi ieu gitu. Sing modar bener kacida pisan atuh sing modar dihinakeun bener kacida pisan gitu. Kacida we eta mah bener main-main lah masalah bansos masalah naon juga korupsi malah aing mah. Ya heueuh kadang-kadang sok kitu urang mikir teh urang mah nah heuda ari korupsi mah kan kondisina teh keur biasa we lah gitu heeh biasa we keur penting manggil urusan tapi kan pernah kejadian kacida atuh keur bencana kan basa ieu keur bencana ke musibah nya urang mah korupsi goreng gitu kan ya gitu kacida gitu mata balik deui nganuhunkeun ka para pemerintahan ngan mun aya nu kitu pangakutukeun lah ku rakyat Indonesia gitu. Ya mun ceuk ieu mah iya walah sing disaikeun manah nya ieu mah mun nafsuna gitu just nyari ari hayangna mah kitu nya jadi nu tadina meureun nu biasa kitu ge lah ai babnu kieu mah atuh sing halus gitu hatena teh sing lalempong mun bisa mun duit sorangan sing dikaluarkeun gitu kalah lain korupsi gitu nah kitu meureun geus nya ampura da lain teu bisa seseurian gitu benar nya tertegun nya khususna meureun ka warga Cianjur gitu nya umumna ka urang sararea mudah-mudahan kejadian ieu jadi pepeling nya jadi pepeling urang sararea gitu bahwa
bencana alam teh bisa terjadi kapanpun dan Dimanapun. eta intina Ya. meureun Pak. Ya gitu pangintennya atur nuhun pisan anu Ya. tos ningali ieu emik gitunya. Emik sekali deui panginten hapuntenna bisi seueur obrolan-obrolan nu caliwura. Teu maksudnya Teu maksud nu batak menyakiti ngan pokona mah sing kararuat we lah. Urang amin Cianjur amin sing doakeun oge nya urang-urang nu di dieu gitu. Sing sami-sami disalametkeun. Teu nuhun ah. Assalamualaikum.